Ah, da gening teu bosen-bosen tuang jeung nu kieu teh nu aya kalah ngalimet gagal diet. Ieu teh aya jengkol bawa si mamah ti pasar rekot loba duka erek dikumaha. Ngan ieu mah digoreng we heula keur sakalieun ayeuna asa hayang. Digoreng jengkol teh jeung sambal teh dengan asa kurang pedo. Jadi we geuning kudu maksakeun nyamel ieu teh. Si jengkolna geus asak langsung we diasupkeun ieu teh si bahan samelna teh. Asa ari bahan samelna mah bawang beureum, bawang bodas, cabe, tomat. Ari sakirana geus teu liat mah diasupkeun we kana coe tuluy ieu teh dihilikeun si katelna teh rek ngagoreng heula asin. Ayeuna jalan tahna mah nu urut bieu we. Manikot sieun ngagoreng asin teh nya ditutupan ada ngabaletuk eta teh katelna basuh keneh waka diminyakan. Asinna geus asak samelna ieu can angeus tuluy we direno si samelna teh ditarasian. Ulah hilap disasaan diuyahan ngan ari uyahan mah saeutik ieu teh da bisi pangset tina tarasi. Ari tos rada lemut mah digulaan we da piraku teu digulaannya samel tarasi. Tuluy dihilikeun deui ieu teh si katelna kunu tadi kunu urut ngagoreng jengkol da ari ngagoreng sambal ku urut ngagoreng asin mah bisi teu ngeunah bisi pangset. Ngan si jalan tah asinna teh tong dipiceun lumayan lebar keur engke diaurkeun kana sangu atawa kana suku.